hati-hati di kamar alhamdulillah Pak Bos. Ngalir kalau break ini. Biar Supri. Waduh, gede. Aduh, iya gede karulis yang halasep. Aduh, banget. Sorry, saya tadi banyak. Geningan. Di anti-anti tadi di larangan di pagula teh peratos aya paratur kurang sadayananya. Ning aya balat mamang ieu teh nya Mang Wawan teh ampun teh nya aku mamang di kala lambungan lah. Ke sedap geulis cunya aku mamang urang ajahan deuh. Ieu nya cuy. Soragong yukun ayak naon, ayak naon. Suara biwarata, suara gong tanggara. Tanggara daceng biwara, pahati di Suraya. Masini jatuh dari kayuna kuwi kawanci. Pahati sing tadi dek kayuna parang mesra. Di papan di bagian bagian pinjeng sumpi. Calon raja bisa kita oleh madawi ditawelakeun wes lakuta walalata sakedap antosan heula waktu mut kasalira ieu sia teh meuni panjang-panjang teuing atuh. Ai sejak kembangkeun bewara kasakuna balaya. Urut sapun wanu margeun sumpi. Tuh atra ngalut kalamri tergeding geramekeun ralmi yang gerapapakeun. Urpayung gerabukakeun urpayung gerabukakeun urpayung gerabukakeun. sampiung ngabung kalampu. Bapak Ulus sarung dari jalan. Siap baru sambut rangkulan pak. Hingga hidup pernikahan mereka. Esokan sambil kawan kelas sendiri membuat. Daripada ini sendiri. Asik. Aduh, aturan lingin saya. Terus dengan dia paratos hadir di dia. Kok kapan tena kawat oke
nya masa ada yang lupa kek tapi naonnya ikat kantong nyoret sindal ini saya pakai kek naonnya Inung barudak. hah? Allahu Akbar. Si bebek si sayangnya aduh kemana ya sayang Sambu come here kasih sayang nya gelas sekedap dengan segala kayak iya sarana mas ayahnya pun gue waktu sekali iya sarana rumput gelas iya sekedap Susah ditambah iya teh lamah tadi pihak sorangan iya teh aduh tak era bisa di mana tadi teh batu-batu sekarang rumpul di dieunya hei sayang dangukeun ieu nya hei tadi teh kami teh geus rek ini disuruh rusuhan dengan sendal nah atuh kerek ka dieu eta geura si RT ieu eta kakatro ka imah aya panggilkeun lotek nah eta teh beri karep-karep teuing kitu nah tuh panis di bacaan ku kami teh suruh libur ieu teh isuk-isuk kesumaha teh ieu teh tadi nama kitu wajarkeun cenah pamajikanan teu masak di imah atuh kami teh kudu ngarenos heula bari baberkenya ieu nah atuh kali jomponan atuh da kumaha deui da karunya jabak kasep siang mah geus ayeuna mah urang bageakeun heula we nya ieu tuh kumaha geus ngarumpul kieu tuh tingalinya pangantennya terus ayeuna mah urang tuluykeun deui we nya cek akmal akmal sok
Awas. Ayo papanggil.
Paunya paling ini. wajib syukur alaina pada ardillahi dawi. Mangga, sok kelas deh, mangga. Ah itu kan naon itu? Sumbangan. Sumbangan. Iya. Keren video tuh. Nyawa ya biasa namanya sungkem halang sungkem. Begitu pasti. Kumaha itu, Pak? Semoga Panganten aman dan rezeki, sahabat-sahabat baik, ada tempat mas saya gitu. Para hadirin sekalian, simpuring atas nama keluarga besar Sanggar Seni Purwaka Ayun, Samaran Garut, Kapunten, Desa Kakiranganan. Mudah-mudahan anak Medi sukses sehingga manfaatnya khususnya Bapak Simpuring keluarga besar. Sekali lagi simpuring atas nama keluarga besar Sanggar Seni Purwaka Ayun. Aturan
Semoga kanggo acara selanjutnya nyaeta sungkem. Sekali deui kanggo acara selanjutnya nyaeta sungkem. Di atas nami putra putrina ka ibu masing-masing. Itu di bulan marahkan itu mar sungguh kita duduk itu begitu baik gitu kayak prosesnya dibantu gitu. Mar Mangga anu sebelumnya kanggo sungkem di atas nama putra putri. Chief of apa tuh kepala serah terima lah. Ini berarti ya serah terima lah. Hapunten kanggo acara selanjutnya disangakeun ka MC. Karena MC-nya tadi yang dikasih sikon itu di mana? Di dia kita ini kasih sikon itu. Ini kasih sikon.